kan mamis. Mending sing loba ngadoa, ambe beuna loba, ambe senang. Misna teh kari ucang-ucang be di imah bari ngopi, bari ngarokok, kari tuduhkeun bae goahna ka beurit teh, ambe tereh. Ambe tereh eret dituduhkeun jeung nu di goahna teh. Mang, manggihan Mang Deje henteu. Ari kitu rek naha nanyakeun Mang Daje teh. Puguh arek diajak museup, Mang. Ngajak museup mah ulah ka Mang Deje. Kedanaha. Wah jeleumana ge da keur dikerem. Dikerem ti, kedanaha, Mang. Tas maling jagong. Pira ge maling jagong maling kudu dikerem. Teu yang sampai kapokeun. Ai kitu dikeremna ku saha, Mang? Ku Pak RT, Jagongna nu saha? Mang Emis. Ai Mang Omis teh, mamang lain. Nya heueuh, ai kitu teh nyaho tah ieu si ganteng kalem teh. Mang Emis teh Ieu, Mang, kudu nama jagong teh dikelaskeun bae. padu bae kawas lain nu ngamodalan kudu diikhlaskeun teh teu hayang. Ai kitu tadina bibit jagung ti mana, Mang? Ngan meuli lah di pasar. Lah, teu percaya palingan ge nang pamere. Mane mah atuh meten ka kolot teh. Cek aing nang meuli. Dengan dal puguh nang pamere. Nang meuli. Pamere. Sok, peda naha nyebut menang pamere bae teh. Paling labun ka pasar ge, Mang ngemis. Goblok, sia mangese ka kolot teh. Goblok teh, ngecek pisan budak teh. Aya naon Mang Mis lu lompatan teh ye? Manggihan budak lompat ka dieu henteu teh. Wah nya udah budak. Aya naon kitu Mang Mis? Goblok, budak teh ngecek ka aing. Yuk geus urang laki tuh ngobrol bae di ditu tuh dinu ieu lah. Ya, ayo lah. Ngecek-ngecek kunaon kitu budak nang. Eta, peda aran aing teh pang Mang Emis. Malah diecek cenah. Mang ngemis, Mang. Kan ngecek eta teh. Emang aing tukang ngemis. Eta kalah seuri. Jadi kitu Mang Mis. Diacek ku budak kitu-kitu bae nyewot. Aduh, sarenang teu nya mis teh, weak ieu geus ngarangan. Pas nu garableg duit bae. Teu nya senang aing mah. Tibang duit loba pangabutuh eueuh. Rek naha deui. Jelema mah kudu makaya, jelas aing. Manggul pacul, nyoren gedong. Menang rezeki teh ulah diuk bae. Nu di abu-abu teh. Mending hayang beunghar. Kitu memanggo pacul jeung nyoran bedog teh bisa beunghar kitu-kitu bae teh. Kudu digawe nanaon dikepuk-kepuk paculna teh. Ngebon jago, ngebon bolen dan ngebon sambu, apa kudu dipanggul bae. Bener teh, bener. Yang atas digawekeun pacul teh dipapanggul bae. Lo digawekeun kaos munding bae munding nu digawekeun mah. Gus kayak gitu mah. Was nu kepet bae diuk ngobrol di dia. Ngobrol keunang, aing mah seneng jeung jelema nu arulin bae teh. Kieu tadi cenah Mang Emis cenah diledek ku budak cenah ge. Keur lulumpatan udagan budak tadi teh kitu Gut. Gitu bae sewot. Jadi kudu sabar jelema mah di pikiran, ulah padu sewot bae. Budak teh kawas kitu kudu diwarah eta mah. Ai diwara mah kieu ku kolotna diwara. Ulah kudu ku urang menang. Kudu diwara aya kolotna. Gadang ngecek ka aing. Pikiranna teh ulah negatif bae. Dipikirkeun. Aduh, curang kumaha eta teh budak teh hayang di sidek ceulina aing apa kumaha teh aing teh. Anak saha eta teh nya? Sabar yo was enggot teh. Pang sabar-sabar na enggot mah. Nya Mang Emis meureunaan ka Mang Emis.
ngemis-ngemis gitu teh pada aran Mang Emisna mis gitu meureunnan jadi mis gitu meureunnan tah mah tah heureuy nyagot meureun kitu tah mah ari nya Ayo jadi jelema teh. ulah padu bae ka pada budak kitu hayu langsung dudagan budak mah budak adatna gitu teh canyaho tata krama cenah sopan santun kitu budak teh yo padulau budak batur dudagan kumaha eta teh sing sabar kitu teh kita disakolakeun ku aing ge da budakna bangkal waras teh budak teh Eta geus disakolakeun pada datang ka lawang sakolana teh paling-paling ge budak mah matak-tak kudu gede ngahampura jadi kolot mah ulah paduru kolot kapoe bae jelema mah nya eta kolot teh akan bangku sakola atan kelas kitu teh nya budakna teh dan nyuh akan bangku sekolah teh lamun rinyu nya heung akan budak bangku sekolah deh lah Mang Emis mah oh da kawas kitu bae budak teh maning-maning kitu ngecek bae ka aing teh enggak kapanggil teh budak eta bae anak budak saha Mang Emis budak saha etana teu nya eta teh budak saha nya ngan pedah nanyakeun bae Mang Deje rek diajak nguseup ngan ku aing teh dibejakeun Mang Deje mah keur dikerem oh budak eta nu eta tieu jagong teh maling jagong Mang Emis eta nu rek diajak nguseup teh kitu pugu ge ngemis deh pas panen jagong teh kumaha hasil lain ya alhamdulillah sih ari panen jagong nama hasil ngan aya bae nu kubeuritna teh ya syukur ambe tere kubeurit mah urang nanti capek waduh boro-boro teu capek jagong kubeurit nya malah tambah capek ka aingna teh ye alukan mamis mending sing loba ngadoa ambe beunna loba ambe senang misna teh kari ucang-ucang be di imah bari ngopi bari ngarokok kari tuduhkeun bae goahna ka beurit teh ambe tere ambe tereh eret dituduhkeun jeung nu di goahna teh yo mis dek mah teu ngarti keneh geus disenangkeun palabahan dina rek teu disenangkeun kumaha maneh mah teu kudu ngagawean teu kudu capek da panen mah geus kubeurit lamun ngaburuhkeun mah sabarahaeun bayaranna kubeurit mah geus teu kudu ngupahan anak didedengekeun aki-aki teh untuk tilu teh tambah amrol bae tah geus karo mung karitu bae ieu cek masyarakat masalah si Deje eta nu maling jagong teh eta titah dikaluarkeun bae cenah ada masalah sepele kumaha eta nu kita teh Mang Emis nu ieu keuna teh begitu nyaan si Deje teh warga teh tina dibebaskeun bae teh teh nya warga pun geus nyerega urang teh ngen tadi bebaskeun si Deje teh ada masalah kitu-kitu bae masalah jagong saeutik mah geus bae si sadar Mang Emisna oh nya geus lah kitu mah geura bebaskeun bae lah hayu lah aya dibebaskeun hayu lah karunya tibang jagong lah sabaraha hargana sih ayo Der atuh mame Der Nah, ya jatuh. pugu ge. aduh Geus nya malah tambah capek ka aingna teh. poho Der. kudu ngagawean salah Ai kitu mah anas didedengekeun ku aing teh. Eta kayak huntunan. Der. Ari kitu nyaan si warga Si warga. si warga